warahmatullahi wabarakatuh. Dia abdi Rapli bade nyaritakeun tentang gagak hayang kapunuk. Aya gagak maling deng-deng ti pamoyan, geuleber hibar bari nanggeum deng-deng tea kana tangkal dadak isi lembut. Kabeneran harita katangeunun ku anjing nu kacida kabitaeunana da puguh kabeutina. Sabab kitu ku anjing disampeurkeun. Tapi sanggeus anjing aya dihandapkeun, boro-boro ditanya teu direret-reret acan. Anjing mikir piakaleun supaya dendeng tea kapimilih ku manehna. Sanggeus manggih, anjing ngomong, "Leuh aya manuk alus-alus teuing, pamatukanna panjang, bulu hideung, tapi mani lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna?" Kawasna mah moal aya tandingna dibandingkeun cendrawasih ge moal eleh. Mimitina mah ngomong anjing teh ieu dilenge. Tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih gagak aturan pisan. Manehna kungsi beja yen cendrawasih teh manuk panggadena. Tapi ceuk anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah ceuk pikirna deui asa hayang ngabagi dendengna jeung anjing ngan kusabab hese meulahna hayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marah maes sanggeus dipuji ku manehna. Ceuk pikirna pasti usahana hasil. Ceuk pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahontrak ka hayangna. Kusabab kitu pok deui anjing lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna ngan rumasa sorangan mah satohina saumur-umur kudu ngadunungan sarajeun manggi hanakeun oge pasesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu atuh ngadenge sorana ngeureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna gagak poho keur ngaheum-heum deng-deng ngan ngong we disada cenah. Atuh barang eungam pamatukna barang pluk we deng-deng teh murag anjing gancang nyatok deng-deng nu murag tea tuluy dihakan di nu bala. Gagak